Ayo harga kirik sabaraha ya. Soalnya kini ku bersamamu berjanji untuk selalu mati. Nyata itu di anyu kuli naikkan betul ini. Ngopi lah, ayo nama. Main teling sih mereka kopi. Jadi kumaha ada perkembangan populasi PT ini? Iya, kayak gimana? Soalnya tadi dia naikkan betul itu pindah sahangor teh paling 2 nu halus nanti. Gileuna teh di luar lain di jero. Ketika ke nyampe 10.000 teh pilu. Bagus eta harga PT. Tapi ayeuna anu meulingnya ibu-ibu 10.000 teh yang 10 cenah kumaha eta? Wah, mal keumuran, mal beri. Makanya kita PT tidak bau nanti biar karena dan lah. Bau gena nikmat. Nah aku PT nya mahal-mahal kayak gini. Bingung. Yang harap panjang setor ke juragan. Ayo harga kirik sabaraha ya? Teuing. Soalnya kirik naik nanti parkirnya tuh bisa nyegat. Jadi geus terbalik dulu ya teh mana. Budak leutik bobogohan, ari dewek anu gede henteu Jomblo. jomblo. Lapor. Udah cinta mah sebenarnya. Model budak ayeuna bobogohan, ayah bunda. Sebenarnya mah bobogohan mah cinta nomor 1 mah ka indung. Eta pisan setuju banget. Jadi kedua kakak bogoh mah nomor 2. Kunaon atuh ayeuna budak leutik keneh menang bobogohan. Teuing faktor ekonomi. Sigana mah. Barang nanti dia dijualan geuning ayeuna mah. Soalnya ini mah jeung sabun ge mahal gini sabun. Jadi istilahnya lamun jomblo jeung nu bobogohan nyebut ayah bunda. Jadi ngagolan teh bun, kemana bun? Lamun jomblo mah bun, sabun. Lah. Ayeuna mah cenah anu ngingu si montok, anu ngingu bokep dina HP bakal dipenjara 5 tahun. Kumaha pendapat lu? Pendapat orang mah teu tarima. Teu tarima. Heeh, diterima. Aing sebagai generasi si montok tak terima.